Aya dari kantor tugas. Aya. Oh, tah eta short-shortkeun heula ieu. Ya, tenang Kang. Ya. Calik ya Kang tina calik. Ya. Dina golodok. Ya, sok. Salik dina bang balung kandeng aku baru nyawang anu ngalangkung sedih manakna uyuh imut kasang panutan mantang bulan-bulan lami kaya nyeratna waktu di medan perang nanging nu geulis sadar sarta manahna sabar pasrah ikhlas tu rela jujur serta setia nanging labat manakna aduh kakang iraka ngempal sareng sadaya waktu di medan jaya salik dina bang balung kandeng aku rumbarung nyawang anu ngalangkung sedih anakna uyuh imut kasang panutan manteng bulan-bulan lami kaya nyeratna waktu di medan perang nanging nu geulis sadar sarta manahna sabar pasna ikhlas tu rela jujur sarta setia salik dina bang balung anteng kahurung barung nyawang anu ngalangkung sedih manahna uyuh imut kasang panutan manteng bulan-bulan lami kaya nyeratan waktu di medan perang ngantai Aduh, Abah Ujang Darta aya kesepuhan. Abah Ujang. salik dina bang balung anteng barung nyawang anu ngalangkung sedih anakna imut kasang panutan nganteng bulan-bulan lami taya nyeratan waktu di medan perang nanging nu geulis sadar sarta manahna sabar pasrah ikhlas tu rela jujur sarta setia masih yang punya merah ngantai Atur nuhun Abah Ujang Darta, atur nuhun. salik dina bang barung angkeng aku rumbarung nyawang anu ngalangkung hop Alah, atur nuhun kasadayana Atur anu nuhun parantos awe. kasadayana Kang. Dijak kemuluhuran kasiron mudah-mudahan diaragengkeun milik rezekina Sing kagentosan panjangkeun yuswana sing kagentosan deui ku laku-lakunya. Heuh. Ya. Aya lah, Deni. Aya
Aya Tadi tadi Bapak Iba aya cenah hayang buah kaum deuleu. ti bapak ibah. Bapak Iba. Bapak Iba. Oh, kasepuhan oge itu di kampung Ciang sana. Bukan tenggara namanya. Baris. Nya. Ya lagu heula zaman ayeuna anu keur ripal. Anu keur bumi kayaknya. Anu keur naik dahan. Naik daun. Anu nuju ucang-ucang. Wanci burit surya dek pamit dek ka mana hujan letih ngaririt pingkilapan pating hebat Bos nu kapayu. Bos nu ka. Ombak letik patia sirwik bos enduk sisi basi jaya hati bos enduk anu mana Bos nu. jang cipas ini mongkot pago bos enduk rasa cinta Nuju ulang tahun bos nu. kayak dibuka lakon duaan Kapayun kang kadek. mongkot pago rasa dedeng wanci murid surya pamit paririnci Aya bos nu eta ka. letik kia kilabat mati aku lebat bos endu anu bakeun sisi basi sir jaya hati mangsa sarap narek datang Teo 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 teo. di barengan kia kilabat Asik. ombak letik mati siriwik bos enduk sisi basi sir jaya hati sokang Nuhun. Nuhun ka bos nu ka. Ka Bos nu. bos nu teh nuju ulang tahun. Allah ulang tahun kan sabaraha Nya. Ulang kan sabaraha teh ka ka sabaraha 17 tahun. 17 tahun. Walah. Makanya 17 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah nuhun ah. Dijak kumuleuh kasidayana nya. Ya pencinta teh. Oh, pecinta tawis mikareus kana seni budaya Sunda heuh. Kajen beak duit. Woi. Tepak dua. Tepak dua buah kamu. Oh, urang laksanakeun geus di DP-an deuleu. Oh, beres. Abah Iba. Abah Iba. Oh, Nya. Bapak Haji Adang aya. Bapak Haji Adam. Bapak Haji Usep. Terus Can katingali euy. dan can nuju eta biasa kan. Biasa we itu. Bapak Haji Epeng. Bapak Haji Epeng aya tadi kan. Eta Ustad Dedi aya. Ustad Dedi ge aya. Can ketemu we. Bapak Haji Ukat ge aya kan. Pak Haji Ukat. Kum kasadayana nya. Lah kasadayana lah. Siap.
Alah. Nepikeun kana hega kayak Hegaknya Aduh, nuhun pisan kasadayana nya. kasadayana namanya. Yo ngararabring. Marara. Tawis mika cinta mika lap kana seni wayang golek Yang Bulan. si gareng ka mana? Cobi si gareng kemana? Aduh, kararanteng wae anjing tak tadi. Iya, si gareng makin. Ya, saya ge si gareng begitu. Dawala kade si gareng galak. Awas si gareng galak. Anjing teh kurang ajar. Ngagandengkeun. Woi, alah, ieu namanya sumping, sahakuhan, Abah Haji Usep. Abah Haji Usep. Dulu lah. Uluh. Tos tahajud heula dulu. Rengset tahajud. Rengset tahajud nuhun pisan. Tah tina tahajud teh aya eta teh teh bieu bawangan. Nya Gitu. Kedah nyawer. Alhamdulillah nuhun pisannya. Ya, Nuhun pisan ka Pak Haji Usep. Pak Haji Mudah-mudahan Usep. we ageun meuli rezekina panjang yuswana nya. Laras Oge kasadayana oge warga kampung Ciangsana nya. Jang sana. Sing calager sing balalager. Amin. Aduh, Ayo Lin, si gawe sukan tunuh. ngagandengkeun we. Nya ngagandengkeun wae si areng. Terus aing mah berisik lah. Iya beda ya. Awas ya. Ngagandengkeun we di wadil we. Di wadil. Gareng. Gareng. Atuh sok eta gagabah eta Gagabah tinganan gitu. kalepasan coba Jangan main senjata. Bahaya. Pokoknya mah biasaan ngagandengkeun anjing. Tuh nya sia. Seteh ulah gagabah kitu ayeuna mah geus merdeka seteh. Geus merdeka. Oh, teu meunang main senjata. Temenang Teu kikituan. meunang kikituan teh seteh. Hayang ditewak sia ku Bapak Babinsa. Pokona mah bieu naon maksudna. Ka didinya loba nu nyawer ka aing. Pokona mah lamun teu mere bagian ka aing, diwadil ku aing. Wadil aing mah halus. Wah, kos nuhun wae sia, Gareng. Tanyokeun padil uing mah. Wadil uing mah jarak 200 meter ku aing dikeceng. Dikeceng ku aing 200 meter malahan ngabedil lagi bari nongeng. Bari nongeng. Bari kieu tah. Coba atuh eng. Tingali lamun teu percaya, alah teu percaya aing mah lah. Tingali atuh ieu bari nongeng ye. Awas ya nah hulu bisa Eta atuh cicing didinya atuh. Enggak sia mah kasar kalau itu malah. Sia mah Pergaulan pan si areng mah kitu. Tah. Awas. 1 2 Sok. 3. Percaya. Wanyir si Gareng. Dina liang pedut na ngaluarkeun pelor. Ih, hebat sih. Wanyir. Aduh. Aya kene peluruna loba. Pokona mah macam-macam tengah bagi eta duit saweran ku aing diwadil. Ditembak. Awas tembak. Ulah ditu tingali ku aing urang tembak. Awas. 1 2 Sanajan telat tapi bener. Nu penting mah bitu, peluruna ulin heula sakitu. Bitu. Coba deka yang nyaho deka can percaya. Aduh, sia mah can percaya wae ka aing. Tuh aya cau tuh. Mana cau teh? Aya cau asak. Belah dieu ge aya Cau asak tah ti Bapak Kohar. Sot. Emak geus ya. Saranekeun ngatak-tak si cepot tah. Nah gitu. Karena bulu maneh.
Awas. Gareng naon sih teh? Sisi. Cicing atuh. 1 2 oi. Goblok mihlaan aing can 3. Nya. Can tilu teh nya. Sia. Sia. Lain. Gareng. Sia mah karak 2. Jadi miheulaan. Miheulaan Karek 2 geus meledos. kalau kurang temak aing tukang Geus ngabulae. tukang eta urang temak uman. Heh. Nya. Ulah miheulaan dengekeun lah abah-abahna. Lamun ceuk aing gejerotkeun. Heh? Lamun ceuk aing ulah waka. Sabab eta teh gejerot teh paling nikmat sedunia. Lamun gejerotna bareng paling nikmat ke sedunia. Nya bareng. Jawala sis garing. Awas. Dengekeun. 1 2 setengah 1/4 tambah di 1/4 Ilo. Tepat eta Kang. Ya. Mantap atuh. Mantap Kang Areng aduh ya. Ya, si aing. Arek dibagikeun moal eta duit saweran anjing. Tah. Siapa gareng na. Saweran wae, sia. Kana saweran wae sia mah. Heeh. Atuh da ngaranna oge duit sia teh. Naon ge duit mah perlu dibagikeun. Perlu dibagikeun. Iya. Lain eta sia gareng kamari digebugan keluarga naon? Eta digebugan keluarga si lain naon? Gara-gara wing kamari jadi RW. Kumaha tah Areng tah? Ulah sia teh jadi RW kamari teh. Wing jadi RW di lemur teh kapake. Jadi Geus babaraha tahun ieu can Kang- ganti-ganti. Areng Oi, cenah RW Kebon Randu. RW kebon randu we. Lain ibu RW nina. Nya sanes. Ieu mah RW Areng. Kumaha tah? Panai jadi RW mah sok pidato jadi RW mah Sok pidato. kabeneran aya ibu-ibu PKK anu ngundang ka Areng KRW. ka RW tah nitah pidato. Terus kumaha tah? kabeneran eta anu kumpul teh kan ibu-ibu hungkul. Ibu-ibu nya. Ku Areng teh ditaros ka ibu-ibu. Cekeng teh ibu-ibu Nya. kumaha saperentosna diarawean ku abdi raos teu kitu. Kumaha tah kaituna tah? Kumaha teh jawabanana teh cenah raos cenah kitu. Raos pisan. Atuh Areng diudak-udak ku bapak-bapak digebotan Aduh. nepi ka huntu Areng coplok. Irung Areng songhe. Nya pasti. Gara-gara digebotan tanu mata ka ayeuna kapok Areng mah mung jadi RW deui sabab sieun nanya deui di RW-an. Permios. Sia eta Gareng eta mun kitu. Alah, Jang. Da kitu kieu ge nya. Urang teh hapunten we kitu ulah nu kugonyakan teh ulah nepi ka jadi ejekan urang teh nya sing jadi ajakan dina mertahankeun nyatana persatuan kesatuan di negara nyata kitu nu penting mah urang teh gawe bareng gotong royong reus dewe ka warga kampung Ciangsana kompak pisan ibu-ibuna bapak-bapakna nini aki-aki atuh dalam rangka Republik Indonesia non kemerdekaan mah anu ka 78 tepung tahun. Aya perlombaan teh ti kamari ieu teh main di RW 06 Samingon Kang di saminggu di dieu teh aya kan misalkan ayeuna kompetisi gacan. kompetisina aya lomba jalan santaina aya tuh Katinju-tinju aya nya Kang. eta deuleu nu dewek mah anu paling resep mah Naon Kang? aya sakola SSB
Putra SSB. Perintis dulu. Hulu eta. Tah anu bakal naon gitu nyalurkeun bibit-bibit generasi-generasi penerus dina widang sepak bola. Sepak bola teh. Mudah-mudahan we nya jaga mah kabeneran ya di daerah urang aya bibit misalnya jadi pemain PSSI. Iya, sugan Tuh, pemain timnas. timnas Deni Deni kiper teh. Dewek oge dewek oge tadi nama rek daftar jadi eta di SSB teh. Jadi back cenah. Hayang jadi pemain bola dewek teh. Ngan sapatuna uan umahi. Syukuna aing menjabrag teuing. Nya di sabelah. Aing mapai unggah toko aing teu mangi. Ukuran sepatu dewek. Ukuran sabaraha? Anu diteangan ukuran sepatu anu diteangan ukuran sepatu dewek. Aya nu kapanggih? Nu kamangi ukuran sepatu gajah. Teu nyambung. Teu nyambung. Jadi nah hese aing teu beunangan. Ya. Pokok namanya gitunya kesadayana ka para pemuda na oge sing giat dina mertahankeun Cing soson-soson. soson persatuan jeung kesatuan di negara urang khususna di kampung Ciangsana ieu deui nya. Mudah-mudahan we urang kapayuna oge tiasa langkung ningkat oge bisa mangildi ka dewek gitu. Sugannya Kang. Atur nuhun kasadayana urang neruskeun lampahan euy. Nya sok. Ajang Gusti wong awayang dalang nyukma nyamaring wayang nyamaring ya maring wayang kelireng Gusti aling-aling ya wong awayang ya wong wayang manyamaring dalang ya wayang nisuk maing dalang klireng ayun sabeta Tepuk jukung sayunan keur dikatkeun pangwangunan. bangusnya tanah lumampahna Raden Gatotkaca anu kairing Semar Sapala Putra mipir-mipir pasir nulung kawing mapajung kerang nulung kewang metu alas manjing alas ieu Ki Semar ge sastra jiga. Raden Gatotkaca manya terang ngambah jomantara anu ditutur-tutur ku Ki Semar Badranaya lintang ti kalangkangna Raden Gatotkaca. Guna lampah eta tunda ingkang windur seta gentos ingkang dipun damel carios. Kacariosnya tana di setengahing marga sopan. Marga iku jalan sopana alas pringgan dengan jalan. Ayan walu mampang Cecep jiminya nyatana
Halutan ti nagara Geling Wesi kakasipun Prabu Lodra Parisangka ngalet ngengkei ngabandalet ngembat-ngembat nyatang pina itu kayaan ada nu maksudna ieu Prabu Lodra Parisangka teh maksud ka nagara Amarta wirehnya tenak kasang tukangna Palai Malespatinya tenak Raden Gatot Kaca anu dina waktu sarita hajan tenannya tanah kapung Puramana anu mika Palai Dewi Subab nuhunkeun Dewi Supraba nyuwunkeun widadari Dewi Supraba nyatana ieu Prabu Lodra Parisangka teh putrana nyatana Naga Persona anu na waktos ieu Palai Malespati nyatana ka Raden Gatot Kaca halumampah nyatana ieu Prabu Lodra Parisangka tina kendinganipun Ben Ramada ya wala dia balatan sama kaula Rai Patih Lodra Geni ulan Gusti ya siapkan wayahna para pasukan selalu dina cadas anu ngampar kumpulkeun mangga paduka ayo urang saraya di wakrayana urang ewak Gatot Kaca urang peta pertama jawab anu geus ngalasan Kangjeng Rama Swarga Naga Persona dilawakain aku mangga Mun urang eling wiwit
mau kamalinaan laku sok make aturan sagala kejenggeran hariring nu mata nyaring aleang nu mata kudang nyaring sok pedah kagaing udang sok pedah kagundam estutikin kana janji hanteu arang jangan sumpakeun jeung subaha luas ikhlas bibi lasem pipi lasan nyawa nu jadi taruhan jadi taruhan pahlawan pembela bangsa emot kasauran sepuh titip ieu negeri pikeun sewe siliwangi wah sing hade melah carana mangkade ilang waspada Bos endu aya keneh ja. aya sangkana sugih loh cinawi mamah ayah mangsa nu meretang karang kariku maka urang pajang daya penggasna sadajan pinuh coba geningan lama sanajan pinuh coba bajoa pangeran nu welas asih Bapak Dodo aya teu aya urang suka bakti ngaraksa sakumla mah araraya arare ikhlas daya pulasan geunang tukeun keadilan geuningan bos endu mamah aya gerenang atuakeun keadilan nambah negeri sugih mukti Pak Haji Epe. kanyaah ibu pertiwi bapak Haji Epe kanyaah ibu pertiwi pamaujang pamanyai jagaku sarang hiji geuningan jagaku cara ngahiji abah onin aya cu tekade papaseaan tekade urang ciangsananya Kumaha? pabedang bedang aku caca pagehan ku persatuan saurang saarah jangan satujuan geuningan mah ayo urang sauyunan dempuk jukung babarengan abah udin aya ja atuh aya micin tak kalemah cai mamah ayang anu can aya kapayun maju mama aya maju darajat ida sini dong seni musti kaningati para bawan ciri jati diri nakri ciri jati diri negeri
cenah Salaku warga negara dunungan ularen bagi hatinya najan suku bangsa beda tapi tetap kurang dia Indonesia kurang teh warga negara kurang ciang sana ayungan mumule negeri Asia kamardekaan bos nu ku karya anu pinuji mitra pamiarsa etang-etang reureuhna Bapa Juru Brata rupina masih keneh aya pamunut lagu ieu mah gempa susulan ya gempa susulan urang aoskeun pamunut lagu ti Bapak Ketua RT 02 saurna teh ti Bapak Ketua RT 02 lagu nu dipunut teh sanes Remis Janari sakedap deui Janari ya lagu ieu disangakeun kum kasadayana warga di KRT-an 2 saurna teh kum sa KRW-an genep mugi katampi kalayan kabingahan oge lagu ieu disanggakeun deui ka urang Kebon Randu ieu mohon anu nuju ulang tahun saurna teh mohon happy birthday nya tuyuk aya dupina kersana Bapak RW ieu nya di Kebon Randu kersana Bos Endu ieu miwah Mamah Ayang anu nuju berbahagia nya mangga ulah nyang kolong waktos nyontang mangsa ka pihatur Remis Janari. Kapayun Bapak Ketua RT 2 ieu kasangakeun Remis Janari no dibikeun Bapak RT 06
payun kula Bapak Ayudin kapayu aturan Bapak RT Ayudi Ayudin naremongan Bapak RT Ayudin asik nu nganter harapan edas olehnya jumlon lakon olepat seresep olepat bakti diri Bapak RT Ayudin maju-majunan rasa makja Bapak RT Ayudin anu mana nyesepna madu katresna aya gitu Bapak RT aya di payun mana kula remis jangan dina kembang melati titipan asih urang dapegan deui Wahendi aya aya kasadrakan Bapak RT nu pasini dina hati empe uduy aya uduy empe tawis gedeng aya omah aya tungan diri badi ngalih deui kula remis janari ibarat nonyong jarikan singkaran selang diteteskeun na laguna mata kuageus Bapak RT 06 mata kuas naciptaan walakon petia tadi geningan dina iya kailetik tembong kesik gunungan koredas kantun cadasna nandang asih tikar letik urang dia sadayana kagagas jantun waasna saketika sedikit najimi salaksa kaberat nyangka
ingkang sami lumampah denarah ingkang sami pada lumampah ya prablodra parisangka dina waktu sieu baris lumampahnya tanaka nagara Marta anu kiwari parantos dugi katapel watos nagara Marta punira kangandika ya wala dia balad kaula wajah balad di Gilimusi wayahna kudu tatan-tatan sabab dina waktu ayeuna anu bakal disanghareupan teh nyatana si Gatot Kaca dina waktu ieu si Gatot Kaca teh memang arek diperkasa ku kaula sabab baheula geus ngasan pati Kangjeng Ramaswami naga percona ditelasan baheula ku si Gatot Kaca anu baheula memasukkeun Raja Bangtutuka moal kesan bisa nyatana malikeun ka nyeri malikeun ka peurih nyerian kolot kaula lintang ku kaula anu jadi anak utang pati bayar pati utang wirang bayar wirang lawak wala dia balad kaula pati oge senopati kudu tatan kata urang podaran si Gatot Kaca urang podaran kitu sebenarnya maksud wala dia balad kaula paduka ya wayahna kumpul dina waktuena hayu mangga paduka ulah Gusti hayu Marapa Melayu Tinulungnya ninggalaga Satu mana Satu mati Oh inalaga yulama Yo sabaraha itu Yang setengah dua meyeuna meureun salat tahajud jadi sare Wayah kieu mah meujeuhna ngalakeun teh keai euy. Meujeuhna teh. Heuh. Meujeuhna ngagulingkeun we.
ka mana atuh mamang teh teh mamang nya wah aing geus eta lain aing ubar tunuh naon rupi-rupi obar tunuh mah atuh naon atuh aya ngopi aya kopi aya udun aya udun aya deui naon aya ngabaso nu ada sosok ngabasok iya paladi aya keneh aya om mendan gitu mah anu pas mah wayah kieu mah nyusu kan isu nyusu itu mau penayakan ngan kana negara itu kabeukingan susu cap eta ya macap cing atuh aing bener geus karolot masih malalikir Susu vanila. cing Deni yang udun aing deuleu coba Deni bere Deni coba atuh. yang udun wayak ieu mah Yusuf bangun radang Ih, malam ya rada mantap aya kieu udunna naon ieu merekna rokok naon eta teh mah siapa Deni manya udun merekna hamil